jang sabar cikrek tinuja nah nya sabajeng bager nate waki rek diuji ka bageranana upami lulus diujina rek dibere hadiah ieu cau emas cau nu bisa nyagerkeun sagala rupa penyakit tuh geuning geus deukeut jang sabar mah sabar Ki, naon, harus naon. Ieu imunitari rezeki yeuh. Ujang, aki teh tiis jeung lapar, geus 3 poe can barang dahar. Aleuh, hawatos deui tuh Ki. Ki harudungkeun sareng aku. Ieu aki ngabantuin timben. Tuang ke aki, setengah damang. Arep ka dieu Jang. Yang arep na. Saya ka dia ninggalin atas. Ketinggali ya na. Asik. Kamu ke kok dah. Minum lah. Lakeun heula. Cai. Ujang rek nanaon kadaya sakitu jauhna. Rek nical daun cau Ki. Artosna kanggo meser landong pun bapa. Supados bae damang. Kumargi aki katinggal damang. Aki ayeuna abdi rek kadayeuh. Kieu nya Ujang, aki teh kacida nganuhunkeun anak ka Ujang. Geus dulungan aki. Ieu aki boga cau emas. Cau jimat lu asiki. Oh, ke Ujang. Nuhun Ki, nanging naon geus siap ieu cau mas teh. Hiji tanu ieu nu rada gede. Keur ngajaga hidup bisa aya nu nyilakakeun, nu hiji deui. Nanti kedahareun hidup. Oke, insya Allah suku hidup cager deui segala rupa penyakit. Cager pamidari cau emas mah. Atuh tanggo pun bapa wae nyaki sawieu suku abdi mah pincang. Nanging pun bapa bae damang. Keur Ujang wae eta cau emas mah. Hidup mah yeuh mere cai. Nah dileut ke Bapak Ujang. Nuhun atuh Ki. Nya didoakeun sing salamet aki rek ti heula nya Jang. Nyaki